zaman jahiliyah teh seperti eta kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi, ketika sembunyi mah teu kanyahoan cak cenah halal. Zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah kuari teh aya hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari leuwih jahat kuari. Sallallahu ala Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah. Di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi, lamun anu sasamaran kakarak teu naon kuari mah nu jelas nu samar masalah. Saparantosna Gusti Allah nyaritakeun tentang dosa-dosa. Dosa teh aya dosa gede kabair ngaranna. Zina, mabok, ngabunuh, eta nu geus kitu ngaranna kabair. Aya deui dosa teh dosa sogoir. Neule awewe, noel awewe, eta mah sogoir tanu kos kitu. Geus dijelaskeun ku Gusti Allah tentang dosa-dosa baik anu kabair maupun anu sogoir. Wari instruksi ti Gusti Allah. Ade kudu dipatuhi ku urang, kudu di tengah-tengah ku urang supaya urang aman tina larangan-larangan. Aman urang tina bebendu Allah Subhanahu wa taala. Cik Gusti Allah wazaru ghairil ismi wa batinah. Wallahu alamu bimaradi wazaru jeung tinggalkeun ku anjeun utruku tegas taringgalkeun ku anjeun ghairil ismi wa batinah dosa-dosa nu zahir dosa-dosa nu batin. Dosa zahir teh ane alaniyatahu dosa anu ngedeng kadeuleu ku mata berarti dosa-dosa jasad. Dosa nu patalina kana awak zahir kadeuleu ku urang. Nomor kedua dosana dosa nu batin nu tersembunyi sir nu aya di jero kolbu. Jauhan. Dosa zahir jeung dosa batin teh wajib kudu dijauhan kurang tinggalkeun. Insyaallah. Di zaman jahiliyah baheula zina teh zina lamun zahir eta dianggap dosa, tapi lamun tersembunyi teu kanyahoan eta teh halal. Di zaman jahiliyah teh boga aturan kos kitu tah. Lamun ngalakukan zina jelas-jelasan kadeuleu kanyahoan ieu kena sanksi, hukum haram tetep. Di zaman jahiliyah ge aya haram halal aya, sebab baheulana aya hukum yakni kitab Injil nu diturunkeun ka Kangjeng Nabi Isa alaihi salam. Setelah kabelah dia 500 tahun lenyap ditarik punyana 500 tahun ka dieu sakan hukum sadaek-daek bae. Sanajan aya eta hukum teh dipaelu ku jelema teh saat eta turunlah Kangjeng Nabi urang Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibere wahyu Al-Qur'anul Karim. Ielah teu beda jeung Injil, teu beda jeung Taurat, teu beda jeung Zabur. Hiji nauhidkeun ka Gusti Allah, hukum-hukumna akur bae. Zina baheula haram, kuari ge haram. Mabok baheula haram, kuari ge haram. Terus akur-akur bae. Adapun aya perbedaan-perbedaan jeung Injil jeung Taurat kuari perlu dikoreksi. Coba Injilna tahrif papan teu? Coba Tauratna tahrif papan teu? Anu nurunkan hukumna, nurunkan kitabna Allah kene. Kecuali bangsa puru-purun sautak saeutik yang mungkin aya beda ngan mayoritas nama aku. Nah, kulantaran zaman jahiliyah teh seperti eta. Kabelah dieuna masih keneh eta teh hukum-hukum kos kitu teh tak dilakonan. Zina ketika kadeuleu nah ieu kena sanksi, ketika sembunyi mah teu kanyahoan cak cenah halal. Zina teh di zaman jahiliyah kuari di zaman SBY hampir kos zaman jahiliyah kuari teh aya hampir jasa mirip malah leuwih bahaya kuari leuwih jahat kuari.
lama lamun aya anu kadele kena sanksi zaman jahiliyah mah kuari mah dicitra ambalaya anu kena sanksi dicitra ambalaya tah didinya tah di mana kiai tah di mana lah pokoknya di tah bae tadi tah di mana sih kawasan ku bagi kiai nyaho eta barang liwat cangcut ambalaya teu kaburu kacokot beureun kunyana ya Allah ya Rabbi ai dia dipuri mah aman alhamdulillah artinya aman teh di kukumaha teh kukumaha aduh Gusti Allah lu agung ya perzinahan di urang ya Allah ya Rabb kumaha buang di akhirat teh tanggung jawab negara terhadap pezina-pezina perlakuan-perlakuan ya Allah ya Rabbi ada ringgis desa ieu nu liar geus sakitu luar biasa lobana anu dilokasikan ku pamarentah khusus ambalaya sarua anu geus aya anu encan aya dek dijieun deui loba geus puguh di hotel mah geus puguh tempat rekreasi mah kuari ambalaya di unggal-unggal perumahan Masya Allah leuwih tibatan zaman jahiliyah di zaman jahiliyah mah tadi anu ngedeng mah nu jelas nu zahir kena sanksi lamun anu sasamaran kakarak teu naon kuari mah nu jelas nu samar masalah leuwih jahat tuh Masya Allah maka turunlah ayat ini wa zarullahiral ismi wa batinah tinggalkan kumarana kabeh dosa nu zahir anu kadeulean kumata nu patalina jeung awak baik dosa kabair maupun dosa sagoir wa batinah jeung dosa nu tersembunyi anu ayana di jero hate dosa naon anu di jero hate dosa hayang kalem ku jelema salat hayang kadeuleu ku tatangga salat hayang kadeuleu ku mitoha salat hayang kadeuleu ku pimitohaeun salat hayang kadeuleu ku murid salat hayang kadeuleu ku guru keur carita salat kercarita puasa gitu kene ria ieu adalah batin dosa nu aya di jero hate lempengkeun Allah nu nita salatna Allah anu ngalaksanakeunana nu ngamampukeunana nu ngawasakeunana Allah nu rek kaganjarna ge Allah kalau bae sia tuh cantaran ke urang di akhirat ya kapan dipanggil ku Gusti Allah prede abdi nun coba salat dah periksa ku malaikat sholat taraweh hayang naon teh sholat taraweh tah coba hayang ka aing apa hayang kalem hayang kalem kusaha baca hayang kalem nah ku pimitohaeun mana pimitohaeun mana panggil pimitohaeun ka dinya tah ieu jelema taraweh liwat ka imah sia jeung deui nyana sholat tarawehna hayang kalem tah ku sia ku pimitohaeun cak Gusti Allah titah cokot ganjaran anu hayang di alam tah cokot ka pimitohaeun lah nama tuh bisa ngaganjar anak tuh bisa ngaganjar bilukan ka ditu ka mana itu masalah heuh kaseuneuk di kana neraka batin da batin naon deui ason batur nu maju warungna nya nu gering batur anu maju usahana anu bengek batur nu kabeuli mobil nya nu ngap-ngapan batur anu kabeuli deui mobil nya anu diopnam ieu gara-gara hasud nu kos kitu ieu menang ayah nikmat di batur haju yang kelik baik eta penyakit batin nu kos kitu ngaranna wari sombong udah kos kitu baik tentang kota teng ya Allah mobil aja nyanana dibeli ku aing kabeli eta ngaranna sombong tak kos kitu tah bisa naon si sia tah aing ngadu jeung aing sombong ngaranna bukan naon si sia aing jeung aing sombong ngaranna atau kesorangan bae rarasaan aing pangsugihna aing pangkasepna aing pang sagalana ujub eta penyakit batin nu kos kararit tinggalkan wa zarullahiral ismi wa batinah dosa-dosa anu zahir mah anu kadeuleu ku urang kuari dosa teh artina nu julayaan jeung parentah Allah Subhanahu wa taala nu kitu ngaranna dosa tinggalkeun urang mah pan kuari nu diparentah ku Gusti Allah teh dilaksanakeun nu teh diparentah dilaksanakeun dosa malulu urang leletikanana urang di hareupeun imah isuk-isuk ieu bae mantes mandi bari ngaroko aya kopi di hareup nu marena pamajikan urang cek pamajikan nana bari diuk di sisi kaji ke kamana teh seur bedeuleung tuh nu liwat loba jasa cak nu liwat loba jasa nelekeun karyawan tuh itu mah rada bagus tuh budak tuh cak kenapa meureun teu dosa eta ngomong geus kitu teh neulekeun geus kitu tah eta ya Allah ya Rabbi
yang geus kolot umurna 60 tahun ya numpuk-numpuk dosa mata doang yang lumayan da dicolok ke ku malaikat eta ya Allah teu bisa sadar eta geus kolot ge teu bisa teu kira imang geus kolot budak ulah sok cari cing di hareup kunaon emang ge lah ribet aing geus sia aing kalangan ku sia tolong teh Haji sok di dia sok nien dosa rakasia matasia tah geus bae urang kudu nama tinggalkeun dong geus manggeus bo aing 50 tahun ka tukang deulean bae bawa teu katobatan beureun kumaha geus kuari mah moal deui aing hayang-hayang teuing mah neuleukeun nu di imah bae jadi sia yuk diharap buka baju ning naon aing hayang neuleuh di jalan ning neuleuh nu sia dalam kutang buka ih sok yang naon lain naon aing neuleuh sia mahal daripada aing neuleukeun batur ada hijuran neuleukeun di aduh Gusti Allah doaku eta bahala di dieu masalah anu di jalan mah haram aja biah ulah di urang mah teh hesepan kuari di Arab kan rada deres di Arab mah sajore-jorena di Arab lantarannya lama pakai borongsong kan ka dieu kadang-kadang matana ge atuh teu kadeulear kapan make cadar geus urang teu bisa deuleu di Arab teu bisa deuleu sejahat-jahat dari Arab pelebah aurat mah tetep bae katutupan coba di urang mah Masya Allah tuh hese aja urang make jilbab aya ge jilbab saking sapotong ada deres geus ai ieu ditutupan ai ping-ping ka mana-mana nih kumaha deui bae geus hese bae orang di Indonesia mah jadi urang ieu hese jasa mata kata asal keluar berarti imah mata mah geus berdosa bae pasti jasa mata mah geus pasti jasa mata kuari batu nu bagus mah geus ulah ka mana cicing bae di imah cak tatangga teh jencak murid-muridna kiai bloonnya kurang emang bloon nyana ditahan ulah ka mana nyana ka mana bae kiai dah si tolol ka mana bae ja kuari mah dek kiai dek teh asal geus loba keluar we pasti bae neula aurat tajupan ieu hatena encan bisa aja encan dimimitian dijaga pan kunyana encan dimimitian dijaga encan dimimitian di naon kitu ngaranna di lempeng-lempeng hatena ai kitu mah nu geus tapakur sering gitu ngabebener hate ketika aya beureum atawa teu melu rada deres pan encan nya nana encan ka arah batin asal neuleuh nu geulis atuh aya sir asal neuleuh nu goreng cak ate teu resep mah padahal tak kikituan teh doraka pan itu mah hideung itu mah pendek eta doraka pan kos kitu teh cak Allah pan eta buatan aing kabeh kunaon atuh sia ngagoreng buatan aing lain hayu ku sia disyukuri kadanan sia atuh ku syukuran mah ulah-ulah ngomong janjian teu becus atuh pan sia mah padahal buatan aing urang tapi teu sadar pan kadinya satungtung urang can ngaberesan hate kitu bae urang deuleunan naon ge aju kadeuleu bae pan urang naik angkot kebeneran jeung si Mbak make rok mini pan didinya sanajan urang make sorban dideuleukeun bae teh komo mun teu make sorban sakilang make sorban bae cak ate di urang seutik deui tah asal urang make nyere mah disingkapkeun ku urang eta kumaha alakora zahirul ismi zahir dosa anu zahir eta kakarak mata doang masyaallah encan cili encan kebelah dituna hatu ayeuna mah kitu main catur encan main gaple main remi encan main bola kebelah dituna encan gegendengan jeung awewe encan kebelah dituna mah kholwah jeung awewe di kamar kebelah dituna mah kabair mawaan simba zahirul ismi wadar tinggalkeun wa batinah ieu hese mah tarolah nu zahir mah meureun naik ustad-ustad teuing mah nyana kajaga ku kaustadan tad berang itu resep daek atuh aing mah daek pada daek bae aing korep ustad pa geus lain ka Allah jangan ge sarua lain ka Allah teh isyarat teh teu meunang Allah berarti teh mah kadeuleu ieu mah lain waktu aing pan ustad oh budak kumaha cenah lamun aing mah mawa kos kitu eta kan eta kos kitu teh geus teu bagus eta jadi nyana teh kahalangan ku ka ustad lain ku Allah jadi nyana mah sieun geus sieun digorengkeun ku manusia lain ku Allah sanajan kos kitu rada deres belah heuladanna rada deres belah daripada diomong di ka ustad-ustad ngoboncengan si Mbak aing mah karena Allah lillahi ta'ala Allahu akbar ustad tolol aduh Gusti Allah ya sejasa ieu sejak ieu kajauhan dosa ieu urang ya Allah ieu kakarak dosa zahir doang komo dosa batin mah nu nyaho ieu ti Gusti Allah beuh meureunanan ieu dosa urang riya teh ujub teh takabur teh nu ngatak
itu dipetakeun teh dosa teh di aya latifatul qalbi di dieu teh aya nafsul lawamah al-lawam al-hawa al-makruh al-ujbu al-gibahariyah az-zulmu al-kidbu al-ghaflah. Nah eta teh anu kudu dipiceunan lalaunan ku urang bari merenung ka Gusti Allah, miceunan laom cuad-cawad ka Gusti Allah, miceunan hawa, miceunan makruh, miceunan ujub, terus bae ku urang. Aya ti dieu teh handap ka dieu. Nafsul ammaratu bisu. Nafsu amaratu bisu teh naon ieu teh eusina teh nah al-bukhlu al-hirsu al-hasad al-jahlu al-kibru as-sawad al-ghadab eta kudu dibicana ieu penyakit-penyakit batin geus kumaha miceunana aja nya hoge pan encan urang meraktekeunana ge kapan encan nu mantap ketika jol teh urang geus aya tupukan tapakur langsung bae resep jeung resep pan eta mah ngaranna sawa ari geus bakan ku urang diomean ketika aya nu resep dadamelan Allah daek sih kalau kene mah teh kiai blon tapakur tapakurna itu bener tapi rada derek ketika mangyan cak itu baik mentak atuh sanajan kuku bahagia tetep bae ka Allah boga pikiran kieu atuh nyana-nyana urang-urang lantaran jasa sanajan dideulekeun nyana can pugu daekeun jeung dina daekeun ge jaring mah teu maksud kan mantep kan mantep didelekeun resep eta mah sawat lah ulah tuh pan urang nangis terus-terusan mikiran tafakur jadi aman ketika orang neuleuh di kota nyoba rutih nyoba bagus ngalaluis tapi lamun urang ku nafsu mah bagus amat nafsu kan resep amat nafsu kan tapi lamun urang dipikir mah ya tuh nyana-nyana urang-urang kunaon didelekeun jasana jan didelekeun nyana can pugu daekeun di mana dina daekeun ge jaing mah teu maksud naon dideuleut tuh ngadoraka-doraka saha tadi kota nu boga pikiran kos gitu. Ayo coba ya, sabaraha ribu jelema teh teu ceul ya anu kos kitu bae. Ulah ki haji, ulah lain ki haji na bae lah. Ki haji na malah ini bagus sangat jatah akur jeung nu di imahnya. Tolol tak ki haji. Coba ayo. Lada ka resep ka kota ge. Ka kota deui lah. Berat cuci mata. Lain cuci mata ngarebakeun mata. Eta ditinggalkeun wa zaru zahirul ismi wa batin. Masya Allah. Yes, saya tinggalkan di urang mah ya bab aurat bae di Indonesia ya di Indonesia saja. Di Arab rada deres lah di Arab. Di Arab mah rada deres rada. Mentak eta urang hese jasa ketika tawaf. Satu sisi urang teh dititah tawaf. Satu sisi urang tawaf teh babarengan jeung awewe. Tarolah aya ukuran ka sentuh jeung awewe mah urang bisa taklid ka mazhab lain. Ketika orang teu bisa ngamankeun wudu urang bisa urang taklid ka mazhab Hanafi nu bagus berarti wudu na keneh lantaran eta mah sapaket ngaranna wudu teh jang tawaf jadi tawaf jeung wudu sapaket berarti kudu ti wuduna bagi anu ngarti tapi lamun nu teu ngarti wuduna wudu Syafi'i tawafna tawaf Hanafi pembatalanana ja bodoh teh atuh teu naon ja bodoh mah dan dituduh-tuduh emang bodoh bae bodoh ieu cenah kula mah bodoh nu dibawa ka kuburan bae kieu cenah mah hook tolol bodoh hook teu bisa sapaket mah wudu jeung salat jeung tawaf sapaket nah kuduna ti wudu heula taklid ka Hanafi kemudian jeung tawaf namun bisa nah belajar kurang bisa eta mah gampang ketika orang antal jeung awewe gampang tama taklid ieu geus ka Hanafi teu batal tapi miceunan resep mah itu budak geulis amat hese aduh itu orang di Bandung bangun irungna mancung jasa lain babacaan innal afa wal afiyah subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar sholatu wassalamu ala rasulillah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inna nas'aluka al-afwa wal afiyah wal mu'afata daimah kuduna mah maca eta dan mancung amat irungna bagus tah masyaallah urang mananya KTP-na urang mana suratan gitu nomor HP-na sabaraha tolol tah budak keur toa kapangi jeung urang India, kapangi jeung Pakistan, kapangi jeung Libanon, kapangi jeung urang Turki. Urusan tawaf nama babari, pembatalan nama babari, miceunan eta tah resep nu hese. Nah, iya satu sisi urang dititah, nungguan ulah aya jelema awewe moal aya datang ke irah ge. Eta. Kaberangan urang jeung urang takron yang hidung. Kaberangan hidung, cenah rombongan brus. Urang aja nya hidung bau teh budak. Tentu nama orang lain ibadah tawaf nyarekanan batur balulu sugut tanda hate pan Allah mandelekeun innallaha yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum deh kumaha anu bata ke hararese jasa urang hayang khusus jasa tawaf madak nu bagus batu tungkul we tawaf teh urang bari babaca atau babacaan onam lah teman teu ditita sapira doa menta tunggeus teh kudu atau baca Quran baca sholawat ayo coba deuleu nu tawaf aya nu kitu cenah malah masuk nutur-nutur nah lumayan cek teh
tawaf lumayan encan sae jadi geus beres urang di masjid yuk baik ye pantitah neulekeun Baitullah Allahumma zid hadzal baita tashrifan wa takriman doana terus bae ka doa eta keur teu ngadoa ge geus neulekeun Baitullah urang diganjar 20 derajat neulekeun bae gitu sakedeung mah neulekeun kieu aya nu liwat Bancung eleh Baitullah ku irung urang ieu bam muter ka dieu aya deui nu ti ditu ka dieu muter deui Baitullah na teh kadang eta urang hese masyaallah mata Fudel bin Iyad bangis teh ka masjid-masjid Jumat geus kita mah bagi jelema nu keur ngabersihan batin tah ieu lah huwa zarul ismi wa batin tarolah nu zahir mah meureunanan pangkat ustad pangkat kiai mah rada deureus rada bisa rada encan bisa mah rada tapi pelebah batin mah hese jasa ria teh ujub teh anu tadi dicaritakeun teh masyaallah sakitu hesena dua eta tadi latifatul qalbi jeung latifat jeung nafsu latifatun nasi inna nafsala ammaratun bisu sina sakitu tadi ieu nu hararese mah pas kitu nah eta teh nu kudu dipiceunan teh urang teh hirup memeh maot supaya miceunan penyakit eta ulah ngahayalkeun hayang jadi wali ulah ngahayalkeun hayang jadi solihin ulah piceunan bae eta wali mah datang sorangan ketika Kangjeng Nabi Musa hayang kapanggih jeung Allah hese jasa hese Kangjeng Nabi Musa teh hayang kapanggih jeung Allah datang ka menta kapan Kangjeng Nabi Musa maka Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti teh kapanggih-panggih hese sakalina Gusti Allah deuk panggihan Kangjeng Nabi Musa maksudna deuk dibere kapanggih jeung Gusti Allah di Gunung Tursina syarat-syarat teh loba jasa ieu puasa heula 40 poe dua kudu miceunan sagala rupa nu aya di awak baju ulah leuwih ti hiji bae Musa teu beurang kapanggih jeung jelema selama 40 poe eta teh riyadhah Kangjeng Nabi Musa sagede Kangjeng Nabi Musa nu dipilih ku Gusti Allah hayang kapanggih jeung Gusti Allah syarat kaloba jasa jeung hese ketika kapanggih jeung Gusti Allah teu kuateun Kangjeng Nabi kharra saiqah dan musuk Kangjeng Nabi Musa tapi Kangjeng Nabi urang mah teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah Gusti abdi mah kumaha Gusti bae jadi ciptakeun teh ku Gusti abdi mah nu penting mah abdi mah ngalaksanakeun parentah-parentah Gusti ngajauhan larangan Gusti instruksi ti Gusti titah nyampikeun ka umat ku abdi bakal disampai-sampaikeun kitu bae abdi mah Gusti teu hayang kapanggih jeung Gusti Allah yo dijemput ku malaikat Jibril dibawakeun buruk dibersihan heula naik cek Jibril deuk dibawa ka mana teu nanyakeun kitu Kangjeng Nabi mah deuk dibawa ka mana deuk kumaha henteu dipapakeun ku malaikat Jibril jeung ku malaikat Mikail mawa ke buruk naik berangkat datang ke Masjidil Aqsa sugan nanyakeun Kanjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu gerak Allah bae mah datang ka dieu turun cekang malaikat Jibril turun salat imaman Allahu Akbar nabi-nabi jeung rasul ngamakmum di tukang nanyakeun teh Kanjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu beres naik cekang jeung cek malaikat Jibril ayo salat berangkat ka luhur naik ka langit ka hiji nanya teh Kanjeng Nabi deuk dibawa ka mana henteu janu ditanya sama malaikat Jibril man hada saya ada Muhammad apa itu saya iya instruksi gas saya ente ada Jibril ayat tadi di barengan Muhammad geus dibere izin gas naik Kanjeng Nabi ditanya ente Kanjeng Nabi mah nanya doang ayat teh saha aya di mana ente nanya kendek dibawa ka mana ente teu boga maksud tah urang ibadah teh titah nuturkeun kos kitu ulah hayang kapanggih jeung Allah ai salat teu tolol teh coba pakai udang-udang pakai jubah set deuk mana deuk ka Allah woi dohor moal aing mah dohor geus liwat aing mah dohor syariat mah kos kitu mah aing mah geus datang ka hakikat waduh ranteh apa bebeutkeun lain kita ieu beda Kanjeng Nabi Musa dipanggil ku Gusti Allah setelah hayang teu kuateun Kanjeng Nabi Musa Kanjeng Nabi urang mah tenang bae sebab naon teu hayangan ngalaksanakeun parentahanna begitu datang ka Sidratil Muntaha malaikat Jibril mah teu kuat cek Kanjeng Nabi Jibril atuh bareng jatah tadi kabar lain wilayah kula mah ngan datang ka dieu doang cek malaikat Jibril naik ka dieu kula mah ajur ceknya jadi ulah sok haju ngaleuwihan wilayah ulah sing hade wilayah tadi jaga satu cek balik cek Kanjeng Nabi tungguan we di dah naik Kanjeng Nabi mah sorangan zat berarti luhur jasa Kanjeng Nabi pangkat dibandingkeun malaikat Jibril ge sugan hayang teu jatah mah dibawa ku Gusti Allah teh nu matak cek Sidina Ali anjeun si marifat kumaha eta kunaon cek Sidina Ali marifat kula mah ku Allah ti Allah ka Allah lain kula lamun urang hayang marifat mal datang urang hayang jadi wali mal datang ai lain wali mujbir mah
Wal bisa geus ulah nyaritakeun kos kitu kuari mah salat nu bagus zahirna batinna bersihan engke ge datang sorangan ulah maksud nyieun kolong nyieun bae bale nu rapi engke teu kolong mah aya di aya kolongan atuh aya asal nyieun bale bae aya kolongan ulah maksud nyieun kolong ai balena teu rapi lain kolong ngorosot bae mah kahandap mah teh nyieun bae bale nu rapi kolong mah pasti aya nah urang ge ibadah teh rapihan maripat engke aya sorangan ulah dihayalkeun mantap kamari jelema cenah hayang biasa namanggihan Lailatul Qadar batang ka kiamat moal teu bisa dihayang-hayang diintip emangna si mbah diintip intip Lailatul Qadar cenah di lapangan mana Citra ya Allah intip Lailatul Qadar di Citra sia mah waduh atuh kapanggih teh mangke jeung naon BH teh mah ulah dihayal Lailatul Qadar ulah dihayal-hayal hayang mah hayang bae ngan ulah dihayal-hayal atuh bersihan bae batin Lailatul Qadar mah datang sorangan da Lailatul Qadar mah terus bae diturunkeun jeung kapanggihna jeung jelema nu bersih daripada urang ngahayal-hayal ulah engke ge Lailatul Qadar waliullah kapanggih jeung Lailatul Qadarna beda-beda aya nu keur salat aya nu keur di kamar aya nu keur maca Quran aya nu keur ngobrol aya nu keur diuk bae aya nu keur di jalan atuh kumaha bae teh Gusti Allah nu mere anu penting bersih hate aya urang mah aya hate teh dibersihan aya Lailatul Qadarna diintip bloon bersihan batin Lailatul Qadarna ulah dihayal-hayal asal batin bersih bae Lailatul Qadar mah nyorot ka urang sesuai jeung kebersihan urang tuh nu mentak Kangjeng Nabi mah teh hayangeun kapanggih jeung Allah dibere dengan mudah kuat Kangjeng Nabi Musa mah hayang jasa kapanggih jeung Allah lila ka kapanggih jeung make syarat gitulah carita jelema nu neuk maripat ka Gusti Allah teh nu neuk usul ka Gusti Allah teu kudu dihayal-hayal laksanakeun bae mulai syariatna naek urang ka tarekatna engke ge hakikat bakal aya sorangan asal geus datang ka hakikat bae geus nikmat neuleuh naon bae Allah dina arti urang teh kagambar bae ta Allah teh geus teu sieun ku pejabat teu sieun ku rakyat geus teu kabita ku dunia hiji bae Allah geus mantep kalau geus kos kitu teh nah eta kudu eta iya konsepna wazaru zahirul ismi wa picenan gerate dosa zahir jeung dosa batin carana kumaha atuh kiai micenan teh tinggalkeun secara zahir istighfaran sungguh kurang istighfar qalbu urang tobat memantak tobatna per detik tobat bae tobatnya per detik terus-terusan tobat teh sehingga tobatnya jadi makom geus belajar heula tobat engke jadi bisa lamun geus bisa jadi ahli lamun jadi ahli tobat ieu deuk di mana bae ge kuari datangna dosa teh geus moal bisa lantaran geus ahli tobat geus belajar heula kuari urang tobat mimiti zahir istighfaran make sungut mata istighfar astagfirullahaladzim tujukeun ka mata astagfirullahaladzim ya Allah abdi hampura Gusti tina dosa mata teh lain nu abdi tapi nu Gusti kemudian dipikeun ka abdi hak supaya abdi teh bisa neuleuh ku ari nu dideleuna makhluk Gusti ieu mata nu abdi dipake ku abdi ieu mata nu Gusti dipakekeun ka abdi hakna sakadar neuleuh nu dideleuna ieu makhluk Gusti hampura Gusti tina dosa mata lantaran abdi neuleuh ka makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai nu bogana geus encan urang tah tobat kos kitu encan atuh di mana menang Lailatul Qadar moal bisa hiji terus dia per detik hampura Gusti eta mah teu kudu di masjid teu kudu di masjid tah kos kitu mah di jalan di mobil terus bae urang keur naik mobil di hareup teh neuleuh awewe di sisi jalan putih amat teping-pingna ya Allah dosa langsung astagfirullahalazim sugan bae di hareup aya nu leuwih ti kitu Allah lain tobat blot astagfirullahalazim Gusti mata abdi cikeneh pake neuleuh awewe aya hasrat Gusti hampura Gusti ieu mata teh lain nu abdi nu Gusti engke bakal dibalikeun ka Gusti ku Gusti bakal ditanya eta nu aing dipake naon ku sia cikeneh abdi neuleuh makhluk Gusti pohoan ka Gusti abdi ciptaan Gusti mata ciptaan Gusti neuleuhna ieu hawa nafsu abdi nu dideuleuh makhluk Gusti abdi resep-resepna hawa nafsu abdi hampura Gusti moal kaburuna naon asana urang lamun kos kitu bae tah moal kaburu geus moal kaburu bae ieu mah lain kitu sia atuh di hareup wah talauna keceng teh mun loba jelema tah mantep tah heuh hese cuci mata heula dideuleukeun urang cak Allah teh ayeuna naonan sia pareta mata nu aing engke sia bakal balik ka aing ku aing ditanya sia aduh sia lamun teu tobat tah eta entak ye wazaru zahirul ismi wa batin carana kumaha ninggalkeun tobat sanggeus teh urang ninggalkeun secara zahir tobat sakumaha tadi kuali ceuli
ya Allah ya Rabbi astagfirullahalazim ceuli abdi hampura ieu ceuli teh nu Gusti lain nu abdi ulah pacar nu urang nu Allah nu mentak ku Allah teh dibere ngadenge ku Allah dibere torek atuh nu Allah ieu untuk Allah wae kadang-kadang orang mati ku lantaran torek bae ka rumah sakit geus puyeng jasa pohon ka Allah na cak Allah sia tuh lain ka aing ka dokter mah ka dokter bae tapi ka aing bae teh nu norekeun ka aing nu norekeun sia teh aing nu mata ku aing ditorekeun sia ngadengkeun musik malulu cai poan sagala mana sugan bae sia inget ku aing ditorekeun sia sia ka dokter teh tapi ka aing dikorek-korek ku dokter dibere obat cager Allah teh cager lain nang dokter nang Allah cak Allah teh korek-korek dikorek-korek kudu mah cager sia ku aing terus aing mah ditorekeun eta kepaet sia tuh kumaha Allah bae dan urang mah teu nyaho bae di urang mah loba demo ka Allah teh tungtuna mah ngomong Gusti jabatur macan tarorek aya abdi kunaon ditorekeun Gusti asana teu adil jeung sia disebut teu adil ka aing cak Allah demandak rame jasa ieu ribuan jelema jutaan jelema mohon ka Gusti Allah Allah mah biasa bae maha sagala-galan teh Gusti ieu ceuli nu Gusti haju dibikeun ka abdi hak pake nah abdi ngadengekeun suara-suara makhluk Gusti hampura Gusti ieu ceuli dipake ngadengekeun suara makhluk Gusti poho ka Gusti sebagai penciptana dan nu Gusti pan hampura Gusti besi aya naon gitu dedengan nuku Gusti tadi gitu tadi menangkeun hampura pan urang mah teh kitu gedekeun dak suling teh kadang suling aing merdu jasa suling calon presiden coba tah gedekeun aduh presiden orang boga gitar mantap jasa Masya suling aya di mana gitar aya di mana nek memimpin negara boga gitar boga suling boga organ segala rupa mantap jasa ini setuju jasa lah orang geus nyana bae jadi presiden irung bari hampura Gusti irung nu Gusti teh irung loba jelema anu dioperasi polip irungna lantaran aya gangguan nah ieu babi mah normal Gusti pake ngambean oksigen Gusti di samping oksigen Gusti ieu teh pake ngambean segala ambean nu sengit nu bau jeung segala rupa Gusti ieu teh nu Gusti hampura mun abdi poho ka Gusti sebagai penciptana zaru zahirul ismi wa batinah mulai ieu neuk wa batinah teh kikituan heula teh hese teh kos kitu teh hese hiji-hiji terus ka sungut terus ka beteng terus ka dubur terus ka kubul terus ka suku hampura Gusti ieu suku teh pake lelengkahan bae duh ieu ngalengkahna ge ieu sabarna matana gati Gusti anu ku abdi dilengkahan tanah Gusti Allah ya Rabbi Gusti hampura abdi ngalengkah di luhur tanah Gusti besi ieu lelengkahan abdi teh sesuai jeung aturan Gusti hampura tah eta teh lain di masjid keur lempang keur diuk terus bae tah urang belajar ngaranna engke lamun terus-terusan bakalna bisa engke lamun geus bisa urang jadi ahli lamun geus ahli tobatnya jadi makom mulai urang boga makom tobat ngaranna nah didinya dosa naon bae langsung bae ka istighfaran urang astagfirullah urang mah aya bae lantaran urang mah lain nabi mah maksum mah aya dosa urang mah jelema biasa aya ngan urang teh dititah tobat tubuh ilallahi taubatan nasuha sehingga tobat teh jadi makom ngeunaheun urang teh kulantaran boga loba tobat terus bae keur lempang keur di mobil keur diuk keur sare gedeg sare terus bae urang mah tobat ka astagfirullah ada nginget-nginget tadi teh hampura lain deui ke salatna ge ngeunaheun geura ge lantaran geus eueuh dosa nu ngahalangan kana ngeunahna salat teh adalah dosa ketika eueuh dosa salat hampang Allahu akbar bismillahirrahmanirrahim sami Allahu akbar ku hampang-hampangna zuhur ge 2 rakaat aduh ngaco sama salat bos gitu teh wazarullahu ismi wa batinah tinggalkan keluarnya dan kabeh dosa-dosa nu zahir nu patali jeung raga wa batinah jeung dosa tersembunyi ya nu aya di jero ate wal ismu kila asina wa kila kullu masyiatin cek sakaul malain zina seluruh permaksiatan yo sing hade innal ladzina yaksibuna al isma sayujzauna bima kanu yaqtarifun sanyanya jelema anu migawe kana dosa baik dosa anu zahir maupun dosa anu batin engke teh bakal dibalas ku sebab pagawean manehanana di dunia ya Allah ya Rabbi urang teh sugan teh mah geus deuleu bae geus ngadenge bae sugan teh mah nyekel bae sugan teh mah ngomong doang sugan teh mah lelengkan horenganan sayujzauna bakal dibalas ku Gusti Allah jaga di akhirat balasanana diadilkeun ku Gusti Allah disesuaikeun bima kanu ya taripun
ku sebab pagawean nu kurang dilampahan di dunia nu teu katobatan teh nah bakal pakai neulean anu diharamkan ku Gusti Allah can katobatan sayujzauna dimakan bakal dibales ku sebab mata nu ku anjeun digunakeun pakai neuleuh haram-haram ceuli sayujzauna bakal dibales eta ceuli pakai ngadengekeun nu diharamkan ku Gusti Allah sumut sayujzauna bakal dibales ku sebab ngomong-ngomong nu diharamkan ku Gusti Allah leungeun sayujzauna sopo sayujzauna geus puguh kabair zina jeung sajabana mah nah iyalah sayujzauna dimakan oh ya apa sing hade urang mumpung masih keneh dibere umur ku Gusti Allah dibere sehat di teu nyaho bawa isukan dicabut nyawa bawa minggu hareup dicabut nyawa bawa bulan hareup dicabut nyawa ai kitu mah geus katobatan ngeunaheun tapi lamun can katobatan ieu rempan ning rempan mantak lah cek ulah bae geus aki-aki mah geus umur 40 ka luhur 50 mah komo-komo 60 mah geus ngongkoyangkeun tasbih bae ulah ai dipake mah ngongkoyangkeun bae cek ulah mah geus ulah nanaon geus bae di imah masyaallah mah kebal deui tong ngaca geus peot kulit dikiki geus peot kabeh geus peot bobogaan geus hese ka hudang angel sangadan di toilan ge angel jas henteu cara keur ngora teh jauh kene teng 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 kabelan eta itu mah sing ada yang sare pae berarti teh sebab bobogaan geus ngajakan pae tah ieu barang ngaca guari atuh jaya geus huisan kabeh bahkan huis teh lain di hulu bae barang leuleuh ka handap jaya nu handap ge huis huis teh geus ka handap-handap berarti kan geus kolot jasa ya Allah ya Rabbi ajuneuleuh ka pamajikanna nah ini nu di handap huisan tuh bang itu tanya-tanya lain cobain bah mokos kitu lain kudu ditanya pake si dirina hebat deh tah eta urang geus kos sadar berarti urang geus kos mana ibadah konsisten urang nya mah geus asal isuk-isuk jam 7 kacai jam 8 tawa jam 9 duha lah jangan semal kebal deui salat duha ada 8 rakaat usul sunat 2 rakaat ulah 8 rakaat sekaligus 2 rakaat loh tenang panggil ke orang anak orang itu kontrakan itu tuh jam sia itu tuh toko-toko tuh jam sianya guys sama apa dengan mana apa mau kembali lah tuh yang sekolah tiye tapi tetap bagi 2 ya ngalaksanakeun store kali deres lagi sakit tuh guys deres karena hidup kene guys jadi guys plong guys tuh patul urusan usia sawah aing mereka ibadah mereka Gusti Allah beuh eta kolot mantap jasad hebat jasad sama kolot guys maghrib baca Quran atau baca sholawat datang ke Isya ulah balik di masjid sakedeung ti maghrib ka Isya buat kebalik bloon teh kolot oh acara TV acara kiai eta sih di kolot bagus papegatan mantang naon jeung TV papegatan isin ke lamun dihudangkeun ti kubur ke TV tidak dipanggul pan isin isin urang Allah geus kolot-kolot nya bongkok pan manggul TV cak tetangga-tetangga ge eta naon lah sia kalau teh nyawa bae kunaon teh dibangun aing resep jasa baheula ieu TV ka bawa bae wae geus dipiceunan ge nempel deui pan teu kudu ditanya sama ku malaikat karesepna berarti TV isin ji daripada ke di akhirat kurang dibambaluhan TV paling ti kuari papegatan jeung TV ya Allah ya Rabbi naon ngeunana si tiba heula nonton sinetron nonton film jeung sajabana jasa kitu na keneh bae urang dilalagakeun pos karar itu atuh mah di ka Allah geus geus aing mah kuari lah tas magrib moal keluar aing geus datang ka Isya maca sholawat tungkul ngacai daripada nonton TV mending ngacai geus saya ngomong dengan hasbe geus lah udah jam 12 geus Isya tanya ikut cerita wazarul bismillah tinggalkan dosa zahir dosa batin matak ieu hese ieu pelebah miceunan batin mah eta teh anu kitu ngaranna guru toriko lamun zahir mah guru syariat lah babari tah mah syariat geus ngalaksanakeun tah mah nitahat si hade tapi pelebah batin mah ieu mah ngaranna guru toriko eta mah kudu dibenturan ku zikir kudu aya tafakur jeung kudu aya muraqabah mulai kalau geus kos kitu kakara kurang api lain kege ka dosa-dosa teh api lain teh hayang sebab naon ih kadeuleuna eta teh ku syahwat ngeuna tapi kapan ingat beuh eta teh seuneu taman dina ilmu tarekat bakos gitu lamun urang mikiran kana kangeunahan bae urang bakal terus better lena kudu kumaha tuh nah urang
teh ulah mikiran ngeunahna cek kali torekat mah kudu mikiran kaluarna hatina kaluar kumaha eta nu kaluar ti bujur bagus tah teu pan jorek ih daging ayam daging domba opor segala rupa ngeunah amat tapi ieu lamun geus asup ka beuteung bae mules kaluar nah jore amat naon bedana nu kaluar ti dieu jeung nu diasupkeun eta keneh mulai tak urang moal rada moal pati hayang mas basi kene hayang kene bae teundeun habak kotoran di dinya di sisi akur teh sebenarnya mah orang mencari teh ilmu torekat teh pas gitu jadi hese mentak atuh kiai kuari jelema kuari norekat da jaleh teman norekat zikir doang manya bu guru zikir torekat main limbah nyai mah di torekat na limbah geus ku guru torekat di mana di Jawa Timur kuari main partai ting bating kalau ti dituna nu main torekat kudu main partai eueuh sebab eta mah hahala pan aya torekat mah ninggalkeun urusan dunia deuk Allah ai partai nu mantak lamun aya kiai ngomong-ngomong torekat tadi nyarahan suruh di partai kalian salah jeung aturan teh kos kitu teh salah jeung aturan lain lalagan salah besi nyana penasaran kita datang ka dieu da kumaha dia keur diajak dahar ku aing salah teh kos kitu teh tah mawani tuh mata ku ari mah ahli torekat malah geus ngaijazahkeun mursyid berarti kan mursyid pan guru torekat mah ngaranna mursyid geus beres menang sabulan teh dipanggil sia murid aingnya ieu mamang ku ari keur ngadukung Partai Demokrat sia ada sia kudu nurut ka guru pan sia aing teh guru sia teu meunang dina torekat mah teu akur jeung guru awas sia disapa sia pan aing mah guru torekat jadi puyang kieu aing puyang aing mah tuh salah tak guru torekat teh tampiling mursyid kos gitu lain gitu tentrem malah nganasehatan ulah batir septing ke dunianya guru tarekat bakos gitu jadi kita dunia kemana ka dieu yang mama kasubur ke abad guru tarekat kos gitu ya salah bae guru tarekat teh layana di stop helanan aya dunia mah ya ka masjidkeun ka musolakeun majelis taklim pasantren ayo kita sarukeun besi kaburu paek eta bener tah ketika ngabangun pasantren nu batur bendungnya ya teu ngarti atuh pasantren teh lain batur mati topok dong guru tarekat belon deui bae di hayangna kanyana bae ulah ka batur ih jelema tolol tiba teh hese da nu mursyid teh geus ulah guru heulanan ku ari mah deuleuh heula jelema zikir berarti zikir biasa bae heulana nah ieu maksudna don ieu tati tahwa zarul zahiral ismi wa batina keur zahirul ismi mah babari tapi wa batina ieu nu hese ieu masyaallah capek jasa udang dipeting teh ku arina pakuran nu ditapakuran teh nikmat-nikmat ti Gusti Allah mulai urang tafakur nikmat nu dibikeun ka urang dibikeun ka makhluk-makhluk maha sagala-gala Gusti tafakur urang ka makhluk Gusti para rasul para nabi nu geus bararisaan jasa ngalempeng-lempengkeun hate tapakuran ku urang Ahmad tapakuran Muhammad luar biasa tamang Gusti abeh naon abeh nyurup ka diri urang abeh nyuruh kurang teh napakuran Kangjeng Nabi lain salam-salam haju menang berkat lain Assalamualaikum zainal anbiya ya Assalamualaikum asqalasqiya ya Assalamualaikum asqalasqiya ya Assalamualaikum min rabbis samai beres balik berkat na aya sekali pun di siang kain di bayasan aja anu dibaca kurang teh tadi assalamualaikum sayyidal anbiya asfal asfiya boh jelema anu nyaritakeun dicaritakeun ka beningan hati lamun teu ditapakuran bahasa-bahasa eta atuh kaberkat bae lupatna kaberkat bae apa pernah Kanjeng Nabi nyaritakeun berkat ya teu pan atuh urang mamacanyana aju kaberkat mobil tidak ikan lempang ya enaon ya panitia ada horenganan amplop poho mobil tidak ikan barang amplop oh iya kiri hari nagecan berangkat cek nanti ya amplop jatah aju tokcer bae siapa mobilnya kawan jasa lu dibaca kurang assalamualaikum sayyidal anbiya assalamualaikum asqalasqiya assalamualaikum asfal asfiya assalamualaikum asqal asqiya eta pan maknana pohara jasa mun teu ditapakuran kurang di maknaan doang moal nyulusup ka jero hate
Tapi ketika kurang di tapakuran murokobah Ahmadiyah, murokobah Muhammadiyah, di murokobahan kurang implang kurang sapeting eta kamuliaan Kangjeng jeung kagungan Kangjeng, sifatan-sifatan Kangjeng jeung kebersihan Kangjeng, data kamirat-mirat da Kangjeng, sapoting, 2 peting, 3 peting bakal nyulusup ka jero hate urang, set leuleus hate urang hayang nurutan Kangjeng Nabi. Mulai tidinya lelengkahan urang teh nuturkeun Kangjeng Nabi, set geus mah nyaritakeun berkah. Setater ge langsung togder tah mah. Oh, itu saya murokobah kan hese. Nah ieu ndek bicenan zahirul ismi wa batin. Di bulak-balik teh kurang geus sering urang lah ngaji mah ieu tapi ngabersihan praktekkeun. Coba supaya urang rada beda hirup urang. Oh, renungkeun ku urang, merenungkeun nu aya di urang bae heulana. Ulah jauh-jauh urang bae jancan guru urang mah torekat encan, merenung mah teu naon, ngapa kurang? Be eta guru urang, abuya. Tiroka mamana nya nama berarti geus betaheun jasa sorangan. Aya naon eta di dirina mah teu betah sorangan. Ge nyana di imah sorangan bae gawena naon? Beusi ke urang nurutan nyana, ai nyana mah maca Quran, ai urang mah nonton TV. Beja tanyakeun eta si abuya nyana sorangan ben. Oh nyana memiti salat duha aju ngaji terus kok ke salat terus ke istirahat ke ngaji deui ke salat deui terus kapetingkeun terus baca Quran terus rep sare terus udah salat deui terus kitu bae. Oh jadi ibadah beusih ke diturutan cicingna doang. Aju urang beli TV buat mantap imah TV 2 abe nurutan abuya teh ka mana-mana. Tepan tolol eta kos kitu tah. Nah tafakuran eta kakarak sapangkatnya na komo Syekh Asnawi meureunnan eta sapangkatnya na komo Syekh Nawawi meureunnan terus dipikir ahli-ahli Allah. Nu mantak salapi bakos kitu lamun urang mengkol ka lain salapi nurutan nu lain salapi we kiai anu mah bisaannya ngabangunna hebat eta menang di mana itu jangan mapan proposal aya pan koneksina saha koneksina saya mah atuh hayang waukeun atuh aing ayo jeung aing mulai itu asal napakuran kadinya resep kadinya arahna. Tapi lamun napakuran wali minimal urang teh bau wali digusar digeser nah iya urang mah keur carita wa zaru zahirul ismi wa batin urang resep dunia lalaunan moal bisa sekaligus ulah resep kepemimpinan hubur riasa lalaunan helanana lamun urang resep jadi pamimpin silakan begitu urang nyalateun aing sana jadi imam sebab aing kolot henteu sial geus goblok aing udang-udang geus dipasang nya kolot teu ditunjuk jadi imam tolol mulai ngomong dak engke-engke deui nyalateun nu kolot itu jadi imam ulah budak tolol sia mah teu nyahoeun meureunana hubur riasa tapi lamun da hubur riasa mah sih atuh keur ditunjuk bae alhamdulillah keur henteu na bae sapirane angan ganjaran jeung sholawat ngarep teh bae di polisial cenah ka aing deui bae. Gusti Allah nu agung teh eta teh sapira ieu menangan ridho Allah bebas-bebasan bae masyaallah malah mah aya embung di jero hate teh lantaran teu aya resep nu matak lamun teu aya resep malah diangkat mentawadu rafa'ullah lamun cilemma tawadu diangkat ku Gusti Allah gara-gara urang henteu tawadu dibebaskeun ku Gusti Allah eta tah micenan hubna tah micenan hubur riasa ketika urang hubur dunia laleupasan bae dunia lalu pasan baik ngariung maksudnya dunia ceramah maksudnya dunia silaturahmi maksudnya dunia bergaul maksudnya dunia lepas tengah wujud tapi ketika di Allah kan aing mah ka Allah bae silaturahmi karena Allah ceramah karena Allah ngariung karena Allah kukumpulan karena Allah dunianya remparkeun kos kitu dunia mah asal kurang dimbung-bung dunia teh nyamperkeun kurang dihayang-hayang dunia mah lepas tah cenah ku aing dimbung-bung dunia coba hayang nyaho kumpul henteu kemarin gue nyana di embung-embung teh kumpul-kumpul bebeja aing jak geus embung ka dunia pan teh kumpul-kumpul atuh di embungan atuh aju kudu diana henteu atuh pas pan sia embung ada dunia aju dunia da eueuh atuh pas tadi lagi embung aing maksudna lain kitu embung sote supaya kumpul atuh bohong berarti tah ieu mah embung teh bohong atuh Allah ge maha uninga goblok sia cek Allah teh embung ge hayang saperna mah jadi teh ieu embungna nu beneran dunia bakal datang jadi na datang lagi nya geus tersebut ieu nya teh cobaan ti Gusti Allah sia bener teh embungna dicoba ku Gusti Allah lamun jelema nu embungna lalagaan dunia teh dieuweulkeun ketika diayakeun seuri nyana atuh bohong berarti
jadi mah dunia embung datang dunia disobak ku Gusti Allah Masya Allah nu mantap cia deh teh nu hese ge tah micenan hubur dunia micenan hubur riasa micenan hubul mahmadah micenan hubul hub ieu keur carita zahirul ismi wa batin zaru zahirul ismi wa batin tuh Masya Allah hese jasa tinggalkeun geura dosa nu zahir gampang tapi dosa nu batin iya nu paling hese mati mimiti ria ujub takabur hubul jah hubur riasa hubul hubul eta penyakit ngaranna dibawa kurang ke jero kuburan ditanya ku Allah kunaon teh dibersihan nah ilah urang ngaji teh ya mulai ojah hese orang ngaji mentek cek Imam Ghazali maca mah babari ngahartikeun babari praktek negara sia hese kajen kukumaha ge ja bener nah innal ladzina sayyana jelema yaksibuna isma anu ngausaha anu ngalaksanakeun dosa awas sayujzauna engke bakal dibales di akhirat di akhirat dibalesna disesuaikeun di bakanu tarifun wala taqulu wallahu a'lam Bismillahirrahmanirrahim an Ummi Salamah radhiyallahu anha riwayatkeun isun saking Ummi Salamah gandilar bendu safallahu anha saking Ummi Salamah annaha insatuhuna Ummi Salamah kanat iku ana ya Ummi Salamah talbasu iku nganggo ya Ummi Salamah awdahan ing pirang-pirang perhiasan min zahabin kang ketau saking emas Qalat maka ngucap ya Ummi Salamah ya Rasulullah kanjeng Rasulullah akan zunwa anda tah iku simpenan utawi ya awdah Guru ucap ya kanjeng Rasulullah Iza adaiti zakatahu falaysa bikanzin tatkala nakani sira wadon ing zakat ya Allah maka warana ya Allah ikut tetap kalawan simpenan rawahu Abu Dawud wis ngariwayatkeun hadis sapa Imam Abu Dawud wa Daruqutni lan Imam Daruqutni wa sahahahu Hakim lan wis ngariwayatkeun hadis sapa Hakim Imam Hakim al-mana lijmali wa taikilai kumana kang bangsa ijmal Aba Asyari ngawanangkeun sapa syari lin nisai kana pirang-pirang warna tahallu bi zahab wal fiddah hingga papas kalawan emas dan perak kama warada fil hadis barang kang tumekawan main dalam hadis annahu satuhuna kanjing Nabi alaihi salam akhadha iku nganggo iku ngalap ya kanjing Nabi hariaran ing sutra aja'alahu bi yaminihi maka nadakeun ya kanjing Nabi uing hadir ing dalam tengene kanjeng Nabi wa dhahaban lan ing mas paja'alahu bisimali agar narakan ya kanjeng Nabi ing dalam kiwa kanjeng Nabi satu ketika kanjeng Nabi nyaka sutra kanjeng Nabi kabdibelah katuhukeun kemudian nyaka emas kanjeng Nabi dikabelah kencak sumagala kai ucap ya kanjeng Nabi ila badina hadza ini haramun ala dzukuri ummati satuna iki harir lan zahab iku kang haram ing atas pirang-pirang melanang umat ingsun iluntur iku kang halal inasi kada pirang-pirang wadana ummati warina paranjang-ranjang hayang make harir maju jadi kebanggaan eta batik harir batik sutra anu dipakai ku paharto jeung keluarga eta teh hijina 150 juta hijina 150 juta santri datang ke pok malboga 150 khusus di Pekalongan ya Allah ya Rabbi Masya Allah anu kuari dipakai ku SBA itu lain bantrak-bantrak dipakai ku para menteri teh itu teh harganya 50 juta kalau itu baju pantas dipakai mahal gelantaran itu lamun dipakai sholat khusyuk das khusyuk lamun dipakai sholat teh khusyuk jadi mulai ditakbir teh ingat ka korupsi bae ieu urang lamun nyaritakeun pakaian pohara batur mah urang mah kuari make pakaian make tamer 2 juta 1,5 juta sapang hebat
asa bang hebat batu mah batik 150 juta 170 juta 50 juta dan nu make bangsa 20 juta teh embungeun Masya Allah tekan lain lalagaan eta komo raja tuh cecak kurang bege kurang lamun nuturkeun hawa nafsu mah tuh kitu bae terus sayang hebatan ya Allah ya mantap lamun teu nasauk moal bareres kabeh kana nasauk balain gitu ketika orang dek make baju awak Aisyah ieu make baju bagus mahal saimbang teh sia jeung darajat sia nasauk begitu kan bari ngaca malak-bilek di harapan kaca pantes ente potongan aing make jas buk panjang kumis panjang aju make jas aju cincin gelede mikirnya nage aing mah lain kos jelema ya ya Allah awak iya sia make baju bagus make batik PNS lain menteri lain bupati lain RTG lain aja usia dipakainya mahal ya batik aku henteu jeung derajat sia lamun teh masih menang ridho Allah pantes meureun make baju nu bagus sebab sia teh geus minjum lati ahli surga tapi lamun sia teh dipikari ridho ku Allah teu boga derajat monggo Allah atuh sia yang memulai awak ku pohara-pohara teuing padahal beuleumeun gitu tah eta sauk kitu dibulak dibalik waduh teu layak atuh make nu bagus gantungkeun make nu jore nu jore pake awak Aisyah pan ngorakeun kan make nu jore teh kan ku batur teu pantes leuwih-leuwih kan sia hayang kawin deui sia teh kapan diperhatikeun ku para jahe-jahe ieu sia kumaha lamun aya haji terseukeun ka sia nu bener atuh siapa ngorakeun buka baju gantungkeun make deui nu bagus awak sia make nu bagus bae tolol amat nanaonan sia teh hayang dimuliakeun ku makhluk kan berarti hayang dihebatkeun ku makhluk hayang kapandang ku makhluk hayang dipandang ku makhluk mangke di akhirat ku Gusti Allah kapan sia kita neangan nu ku sia hayang kalem baheula cak Allah sia hayang make dia make baju hayang kalem ku si anu teangan si anu sia teh hayang katangen ku batur teangan batur anu ku sia dimaksud hayang nulikeun sia cak Allah teangan ku ari ayo balik berteangan ku sia sieun atuh gantungkeun make deui nu jore awak siapa ngorakeun nih asana kebak-kebak sataranjang ngorakeun dibulak dibalik ku urang salengka-salengkana supaya aya dina ridho Allah Subhanahu wa taala ketika urang deuk salat tanya awak urang awak ari sia keur naon ieu nangtung di mana di masjid nanaonan mana nangtung di dieu deuk salat kita ku saha aya salat kita ku Allah ari Allah naneulekeun lain neulekeun deui Allah Maha Qadim deuleu nage qadim aju isia hayang di alamna ku saha ku Allah ai hayang di alam ku Allah emang kudu make batik nu bagus nyaonya balik bolak-balik Allah mah nitage nutupan aurat nu rapi pakaian teh pinuh ku adab cek sara daun artina urang salat ungkug-ungkugan ai ujung-ujungna Allah teu narima kana salat urang naon artina urang ibadah ari ujung-ujungna urang ibadah urang teu ditarima ku Allah rugi ka bina-bina balik deui bolak-balik tasawuf kos kitu ngaranna ngaji diri make nu bagus takut jeung martabat jeung darajat urang munggu Allah make nu jore urang asa ngorakeun ujung-ujungna kos abi broza kos kitu disebut jelema jajin disebut jin jelema berarti nya nama bainal jin wal jelema momonon
Aduh Gusti Allah aduh. Sok supaya jadi jelema beneran orang indallah. Hayang dalam ke manusia mah moal kebal. Hayang katangan ku jelema moal kebal. Urang bakal ninggalkeun nu kurang hayang ka alam si eta hayang alam urang. Bakal ditinggalkeun. Ani gadi itu. Sutra cekal tendang belah katuhuk emas cekal tendang belah kencak cekang yang nari inna hadza ini haramun ala dzikri ummati illun li inasiya ieu sutra jeung emas haram ka lalaki umat kaula halal ka para kaum hawa masya Allah Muqtada hadza lan utari putrapane iki haris iklan zakat la tajidu satuhuna zakat ku lalaki zakat ala nisai ia tasat yang bilang wadan kuhulihinna hingga lempat asal nisa wadihi dan berawan la tajidu wala jumhur mujazat jumhur wa ayyidu lan watan yu'in adamu wujudi zakat atau batal salat wa jiryanul amal dan lumakuna amal biadami ahli zakat minuna kalau orang nana dengan alam zakat saking nisa aladzalika yang atas semangkuna huli ukala bahani palan mutasat nama benyata wujud zakat dihuli kalau orang ngaji zakat dalam babas wa manahu wa mutawmana wujud zakat iku idza balagat musaban tatkala tumka yahuli ing nisab hamlan lil mutlaq wal muqayyad kena den mahmalkan kena den tanggungkeun den mamukeun dari mutlaq al muqayyad wa huwa hadis tahrir yang kena ngat kalawan bilang hadis tahrir wal lain na tadi memedeni walain lan ngancam walam takut inal istilah hadis tahdid wal lain walam takut inal jahul lan ada tetap dalam menjumhur suatu hadis lain atau suatu yang bilang hadis lain at-tahlil lagi wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin bismillahirrahmanirrahim. Segala puji atas Allah Allah Rabbil Alamin ala kulli hal ana sakaba tingkah Allah ja'ala darajati anu ngajadikeun Allah kana sakaba pangkat ibwan lil abidina jajagan karaksaan kajelema nu ibadah kabeh wal qurbatil arifin jeung sebagai qurbat dumadehes lil arifina ka para arifin kabeh pangkat-pangkat jelema beda-beda aya asin aya taqin aya abidin aya arifin luhurna nabiyyin mursalin jadi hiji-hijina jelema beda-beda darajatna mendak beda karesep beda kahayang karesepna aya nu salat bae aya nu maca Quran bae aya nu maca sholawat bae jadi karesep dalam rangka meraih ridha Allah pangkat indallah ieu adalah beda-beda jadi kanyahokeun kudu hina masing-masing teu anu nyao aya anu secara umum bae aya anu ditata ibadah ka Allah sakumaha penataan derajat dunia ini miti pendidikan sekolah SD SMP SMA daftar jadi PNS dana udah nyogok nate sebenarnya mana beda tuh aya nu 30 nu 50 macam-macam nekan neraka mah dibelaan tuh pendidikan naik ayo ngara polisi abri miti daftar terima pendidikan tak waringes jadi tamtama hayang ningkatkeun ieu derajatna pendidikan deui hayang ge manehanana meraih kapten setelah itu jadi gitu abri jadi jenderal kolonel dan sebagainya eta teh menang nata nah pangkat menurut Allah ge sarua ditata ku urang aya anu masantren
Masantren naga campur bari sekolah sekedar jang mengenal Allah di bibir doa. Moal datang nggak teh moal? Moal tuh bangsa pendidikan yayasan santen mukirun. Eta mau ke situ mengandi bibir doa. Naik salap santen ngaji amil dunia teh. Biasanya na datang ke 15 tahun mah maca triat takrib menang curat-coret bisa. Mayang mengenal Allah rada kabelajero rada kabelajero mun wahama mun teu kena hama mun teu kena hama kena hilit atuh sarua bae. Aya anu geus boros masantren ditata melalui pendidikan khusus untuk meninggalkan ilmu tidak ditinggalkan setungtung make ilmu baik ibadah mual mantep ditinggalkan ilmu supaya orang boga rasa orang memakai ilmu baik atau di syariat baik ilmu hukum ditinggalkan kita kan orang mau berapa kita kan berapa lo nuntun itu berapa dek make adab ditata ibadah teh jadi nunggalkan Allah dina pagawean nunggalkan Allah dina asma nunggalkan Allah dina sifat engke bakal kaarti tunggalna Allah dina zat tinggalkan ilmu lamun make ilmu bae mah urang eta teh cara budak leutik ujud kidambako mughalafata Ilawadisi dongdreng ilmu ada ilmu itu ninggalkan ilmu eta pindah karena rasa kita ditinggalkan tak kurang nyaritakan wujud mah ilmu didalilan kurang ayana wujud makai dalil nakli makai dalil kiasi hujah Tuhan itu mah ilmu kan jadi ditinggalkan maka kos gitu memang teman tuh ibadah TK atau mantu kos gitu. Nah, ikan ninggalkan eta kan kudu guru. Nah, ini kitab itu untuk mengarah karena ninggalkan ilmu. Mata kita tadi al ulama warasatul anbiya bil ilmi wa yuhibbuhum alus samawati wal ardi. Itu supaya benar-benar ditata heula ilmuna. Tina jadi ulama abesieun. Sebab jelema sieun ka seuneu lumpat tina sumur. Jelema lamun sieun kana maung lumpat tina maung. Jelema lamun sieun kana anjing lumpat tina anjing. Jelema lamun sieun ka Allah lumpat tina dunia. Sebab dunia teh ya Kangjeng Nabi zahirna halawah wa batinna non pahit sumun qatil. Dunia teh zahirna halawah batinna sumun qatil. Racun anu mematikan. Geus tahu ti Kangjeng Nabi. Geus tahu urang ti Kangjeng Nabi. Urang sieun ka sapi, banteng, galak lumpat. Sieun ka maung lumpat. Wari urang sieun ka Allah. Endaan bobogohan jeung dunia. Berarti kan ieu teh ninggalkeun dunia. Hese jasa. Malah urang wiridan salat di dunia. Rumah tak tahajud ge maksudna mah dunia. Urang mah nanaon ge dunia bae. Ieu mantak beralih ge di pondok pesantren salaf ka pondok yayasan. Ieu teh maksudna dunia. Lumpat kalar kidul wetan kulon ge lah sekali mantek mah dunia sia kadang teh endek lumpat ka kalar ka kidul kalar lah ulah loba ngomong cablak-cablak amat sumut dunia sia ulah ngomong be cenah sieun marah ini balik-balik segala itu di mana jukos kita ini gitu bae dunia kajagoan bae geus kajagoan kajen buku mah ge dilumpat ka mana dunia bae nah satungtung dunia berarti nya teh nyamperkeun seuneu nyamperkeun neraka jelema lamun bobogohan jeung dunia neangan dunia berarti neangan neraka. Nah, cenah kiai ulah sok ngomong kitu jeung kiai bagi ka dunia teh sih mah aing kitu bae sih. Gimana? Well beres. Nyaho seuneu bakal ngahuru lumpat. Nyaho dunia bakal dilakakeun teu rek lumpat urang mah. Teu nyaho. Berarti lain ulama anu dedeketan jeung dunia nu warasatul anbiya mah. Sebab ulama anu warasatul anbiya mah anu indama yakhshallah min ibadihil ulama nu sieun ku ari pinter jasa hadisna pinter jasa Quran jeung tafsirna tapi teu sieun ka Allah lain ulama teh ngomong kitu mah
bajingan belum handapkan bajingan luhuran belum bajingan makan parah lain cakula cak Tuan Abdul Qadir ikir nerjemahkan bahasa Tuan Abdul Qadir Aisyah kana loba ilmu na bari teuseun kana dunia mah tah lain ulama nu kitu mah bajingan anu sieun ka Allah ulama nu sieun ka Allah teh ulama nu anti dunia mata ku teu layak ieu diaji ku urang teu layak ieu kitab ieu teu layak diaji ku bangsa jelema-jelema anu sok dibantai teu layak cak di kudo liku mah di NU sarua pun sing sok gadun ka NU bae teu sarua ieu wallahi mata teu wajar ngaji kitab ieu teh teu wajar seurang ieu dek dikodok kacorokan orang lamun ngodok mah eta nu ngageuril teu sama kan asal bab ngodok begitu dikodok begitu iya lain lalagaan ya orang nonton ya orang nonton ahli-ahli Allah baca kitab ieu orang nonton urang una-una urang mah dari ulama bae tadi pasti setiap ulama berarti jama tina alim teh mandi tasofa bil ilmi aya ilmuwan kesempatan gue ilmu ku loba jadi ulama nah ieu teh ya loba kanyaho geus lamun loba kanyaho loba kasieun urang urusan dahareun bae nyaho ieu teh aya racunan ulah nyaho ieu teh aya kitu pengawet naon ngaranna formalin lain formalin mah pengawet mayit siapa teh apa gue tak yang berarti kurang ilmu dah sia karena digetak sakit lagi sieun tah ieu teh ya loba ilmu loba kanyaho naon sababna nu boga pabrik mie embungeun ngadarmi nu boga pabrik mie teu daekeun ngadarmi nu boga pabrik micin sasa embungeun ngadahar sasa lillahi ta'ala beneran ini mah tanyakan nu boga pabrik sasa embungeun nya mah buat tagad dititahan embung nyana nu nyieun pabrik nyana nu embung nu boga pabrik mie embungeun ngadahar mie wajan ku kumaha sebab nyana nyaho ramuan mie teh ya eta teh anu ngundang penyakit jadi lamun urang sering ngadahar mie eta teh penyakit diondang ulah kaget lamun kaya emah ulah kaget darah tinggi ulah kaget ginjal ulah kaget dan lain sebagainya mie teh lain lalagan embungeun nu boga pabrik mie nah kulantaran nu boga pabrik mie mah nyahoeun eta teh itu naon ngaranna ramuan-ramuanna nyana embung ku ilmuna lamun nyana daek berarti bunuh diri kulantaran ieu abi berojak mah teu nyahoeun terus teu nyaho teh kurang ilmu nyaho huntu bae murag tuh kan tinyaho orang tinyaho mah gitu anu boga pabrik rokok mbungeun nu mantak karyawan nanya Pak ini pabrik punya bapak iya terus kenapa bapak nggak merokok nggak apa-apa aja jadat ya nggak apa-apa enggak saya mau tanya aja bapak ini kenapa nggak merokok nggak apa-apa kan di situ saya udah kasih merek kasih merek bahkan pakai non kita tengkorak segala ya pakai tengkorak takut kurang puas pakai tengkorak guys dari merekan menggunakan penyakit kanker dan lain sebagainya kemudian ada tengkorakan itu nyana ditanya deh kok karyawan bapak kenapa oh karena saya kan bisa baca lalu itu yang ngerokok yang diperbolehkan yang merokok siapa yang diperbolehkan merokok itu yang nggak bisa baca itu jadi yang nggak bisa baca pasti merokok yang bisa baca yang enggak ada kan itu karena mantak bangsa ngerokok itu bisa baca tak teka ilmuwan tak kuno ngerokoknya padahal mah dijelaskan nu boga pabrik rokok gitu deh ngerokok teka ilmuwan tak kurang pajar lalagaan tuh teka ilmuwan saya teka ilmuwan itu udah nyaho tak subhate ilmu tak subhate okos udah nyaho ilmu tasawuf yang di bibir doang tak subhate itu kos itu dah itu kos gitu percis okos kulan melele di Tanah Abang ke Tanah Abang emang kia osok karena tak ulah bawa itu sih yang itu ke Tanah Abang pas liwat dekat masjid dulu tukang jam teh mana gede belah kenca tah ulah seserian sorangan kunaon sebab eta teh aya anu zikir jam teh illallah
ilallah aing inget lah ieu kos Haji Pendi cek ulah ieu ilallah teu maksud eta jam ilallah gede gue gede kukula didelekeun bisa aja jelema nyeun kos ieu oh berarti Haji Pendi teh ilallah teh kos ieu ya berarti kos patung teu maksudeun berarti kan terjadi naon eta kos ilallah mah kan kos kitu doang jadi di remote doang nah ieu ge urang di remote ku sara mal jadi wali kajian kuku mage tapi teh ngarokok ya bagusna ya bagus ngarokok aya jelema tukang ngarokok nu kuku dicaritakeun teh batuk bae carekanan ku imah sabeula siap batuk bae ngarokok geus meunang lu batuk bae ngarokok bae ieu teh aing sia-sia lain kitu mah karunya kasihan mun batuk bae ngarokok keneh bae atuh kajian aing mah beuki cingana atuh sia danam ka dokter teh datang ngarokok setelah cenah ulah loba omong geus pes bepalem lampu menang 2 poe nya batuk bae pan di mah nya poe nya batuk bae aya pamalingan dek maling kadinya dek maling barang dek maling kadenge batuk bae berarti kan hudang sia dek nya batuk bae jelema teh aing dek maling ka imah nyana dititip bae batuk bae pindah nyana ka imah nu teu batuk jadi kuari malingna pindah tadi kan udah ka imah eta jangan nu sugihna ayeuna pindah ka tetanggana teh nu nyarekanan bae oh beak kabeh barang bebeja teh isuk-isuk oh imah aing kapalingan jak nyana teh keur main tebogan naon kapalingan eta sebenarnya mah ka imah aing dek malingna mah aduh ngan kulantaran aing batuk bae teh jadi neangan nu sepi ngasia aing moal-moal kuari mah ngarokok lah sakena tuh sia itu jadi aya pena tang ngarokok tapi lamun batuk terjadi itu cerita ilmu makin loba kanyoho makin sieun ketika ieu aya anu mantak ge dokter loba ngomongin ngadahar obat dokter maning diurut cenah ka pasien mah ini jangan diurut hati-hati ya kalau diurut bengkak nya nama teh daekeun ngurut kuku nya ge tuh di Haji Ining dokter diurut malulu di Haji Ining di Cipanas oh dokter diurut malulu wah luar biasa ka pasien mah alas hati-hati jangan diurut harus pakai obat efeknya diurut ini gilirannya anak tidak kena ada obat tanya kenapa dok gak mau makan obat saya tahu ramuan obat ini obat positifnya sekian negatifnya sekian ramuannya ini positifnya sekian tapi negatifnya sekian oh bahaya kalau ini sering-sering dimakan obat bahaya tidak ikut makin nyaho nyana makin mungkin mereka tidak ikut nyana nggak ada obat makin nyaho makin mung eta kan urusan awak nah iya kuari urusan gaib makin nyaho bahwa dunia nyelakakeun makin mundur makin nyaho makhluk bakal nyelakakeun makin mundur ulah yang jaringan jeung makhluk makin nyaho nafsu teh bakal nyelakakeun urang kudu terangan nafsu makin nyaho setan teh atuh mubin urang kudu musuhan setan tetapi urang teu pernah kan ka eta berarti kan lain ulama lamun ulama makin menjadi-jadi kerja jadi ulama mah kerja dimui teu sakitu barang dimui jadi kos kitu berarti kan lain ulama eta mah bajingan tuh siapa jalan aing kan dilaporkan lagi sesuai kumui aja mui kergeteun mereka aing lain ieu cek langseh wah cenah mana bajinganana dina kitabna mana teu sama sakang nalek-nalek tuh kan ulama mah makin loba ka nyawana makin sieun sebabna hayang ka Allah nah ini tadi diceritakan ya masyarakat ulama inilah madu'a ilmi bikum billahi yang bikum walam adatikum la'adibakum indal kula jannah takut kepartu lakun mandak jak dirina alhamdulillah rabbil alamin sadaya puji dan duka Allah anu mangalaman sakabeh Allah alam ala kulli hal kana seluruh tingkah anu ngajadikeun darajat sebagai penjaga lil abidin anu ngajadikeun urubat lil arifin wa kana qadil tamasa wallahu a'lam Sallallahu